Eh, nah hanya asal lieur ieu teh nya. Ari hanca manehanana digawean ku batur, ari manehanana kakak gacong di batur. Kela ieu teh. Kan hanca bapana eta teh lain. Cinta orang tengah. Pak, Yo, Pak. naon? Naon nah itu hanca bapak digawean ku batur itu teh apa? Oh, bapak ngulikeun Geuning boga duit eta. di panladang kamari gacong dijual. Dipakai ngulikeun da bapak na capek. Hah? Dijual? Ari bapak ari rek dahar ti mana? Atuh lemah. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggeun kadung pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtungan endah. Ai mah mere ngundar heula eceng tuh di ditu di pipir geus kaburu dipacul kayak ku si bapak. Mama parat entong di underan. Ulah sok kitu dah kitu-kitu ke uki urang. Dengan sangu. Tuh, ai lumayan ieu teh. Yang dengan sangu ngeunah ieu teh nu kieu teh. Ayo atuh. Oh gitu diasakan kali kumaha. Ya nu kieu mah di kukumaha ge ngeunah, rek diurah bisa, rek dikerecek ge ngeunah nu kieu mah. Kalau bisa nya Mak. Ngeunah dipake cuek sambal. Alhamdulillah ayeuna mah teripuh-ripuh teuing. Buat nu sorangan anggeus, ayeuna tuh kari gacong kanu batur. Alhamdulillah teripuh-ripuh teuing. Ari karunya nama karunya ka bapak budak teh. Ari geus da kumaha deui atuh da urang titip di kampung. Lah, bisa panen tuh gacong. Ah, pemajikan teh atuhun di bari kieu mah. Nah. Bang John. Oh, senang we ngaritna pokona mah sing Jong-Jon ngagebug. Ya. Ada we garing ento bebelokan. Oh, berarti di garingan mah halusnya. Pokona ku hama. Tuh, lah. Dua nu balunur. Pada saruannya kabeh batur pada garingan kieu.
Oh. Oke lah, yes. Nang we lah. Kono bisa ngaliwat, kek. Duh, meni karunya ningali si bapak. Iraha aya nyenangkeun kolot. Keun we. Tingkat hadapna aya yang rezeki. Bisa buang kali mah ka kolot. Mak. Naon? Ayo mah teu watir ningali si bapak. Ada lain khawatir atuh aing orang mah kumaha deui atuh dari hidup di sisi mah ngan buburuh jeung buburuh. Ayo mah meni sok watir geuning mah ningali si bapak teh. Da mah ge sarua atuh ari nurutkeun ka dinya mah ngan ari geus kudu kumaha deui atuh da. Yo mak, loba teh yang dicarekan si bapak teh bisi tengger kaleungan. Oh atuh da lamun teu piomongan mah moal dicarekan ku mah oge. Emang ge karunyana mah karunya kana warugana mah tinggal geus bayuh yeuh we ka dicucuk tinggal dipegang. Mak, ayo tengger kaleungan teh naon? Hari itu nasugan atuh pan aing anu nyebut sugan teh nyaho gitu. Yo, pan atuh apal ti emak. Ari tengah kalongan teh eta teh puluhak polohok teu puguh laku geuningan. Oh, berarti lamun mah keur puluh pohon gitu teh berarti mah teh keur tengger kaleungan. Lain tengah kalongan mama puluhak polohok teh. Geus bingung rek ngamak naon deui eta teh. Da mah masuk di teteangan we eueuh pi ambekan oge. Lain kitu da lamun teu piamekan mah bapa maneh oge. Mau gandeng teuing meureun mak teh. Aku teh geus aya deh lah. Mang aku teh lah. Hah? Heeh. Aduh, capek. Cocok ada di sawah mah. Pantalnya cocok di sawah mah. Heeh. Karena dia sakarung aku ten. Oh. Aku kan mata itu tadi. Anu buaan ngaren itu belum. Hmm. Nah, bacik deui lah. Aduh. Duh, alhamdulillah pemajikan atau heun meureunan ya. Pangolakeun pare menang gatong. Jong-jon lah tinggal moe diheler. Aduh. Mana? Oh, boda. Hah? Oh, oke ya. Di bawah atunya bagat manis. Oh, mau bating. Suka kayak dehnya. Insyaallah. Gawe di sun angosnya. Oh. Wayahna. Oh. Nuhun ya. Ya mah, aduh.
Hug lalaunan atuh. Berat capek. Capek lalaunan kok karuas sudah teh naon anu ragrat. Hug teh parenaon ieu teh? Apa nak tuladang gacong dia? Teh paren urang ya? Atuh nyanyi atuh. Tah atuh enak mah rek tuang heula rek kopi heula. Ah. Ma tara-tara biasa lagi dar-dor ayeuna mah meuli suranye. Ih, nurus tunjung ari kudu urang kudu kumaha tuh? Ari popolotot we ulah, ari suranye ulah. Bararingung ah. Geus atuh mak, si bapak teh karek datang meuli mah. Ah, tuh sok piomongna ari teh beunang di leuleyan atuh da kudu amak-amakan wae da cara rapai urang teh. Mak, mama udah biasa ge wak hauk, ayeuna ngarayu si bapaknya heuh atuh si bapak teh kateuhak. Ah, kateuhak kos barang dahar kateuhak. Alhamdulillah segala barares. Nah, dahar nah. Yang dahar ko jeung sayur wungkul si mama. Nah, jeung daginang jeung kejo-kejo keneh. Baik. Penting menikmat eta capek masak nikmat yang kieu ge. Teu kudu jeung nu mewah-mewah dah. Mak. Budak salar. Geus. Atuh geus masukut. Jeung naon eta dahar teh? Atuh meuni eueuna naon ieu tuh. Jeung naon? Jeung kejo keneh nu digoreng. Kejo goreng. Oh, daginang. Kembali ada syukuraneun urang masih kena bisa mangituang. Tapi dah kita sampai mah katang nikmat mah kieu. Yo, atuh urang kumaha urang mah syukuraneun hungkul hirup teh. Ya astara meuli tuh tingali. Itu dahareun keneh pan eta Lin? Alhamdulillah. Kada isukan nih kada turi kacang deui. Heeh atuh. Nitah deui tadi si Ecep. Oh, cing loba we. Bae da moal haseum parean. Cing loba. Alhamdulillah. Mau bating juk na pare bicara tuh. Ada tol naon ieu teh? Wah eta kagede we tur sarea. Kembali dari sampingan atau mah kitu di calana. Oh. Merang. Lain ka mah. Atuh meuli-meuli asin atuh. Jam beuleum namanya dahar atuh bapak jeung nu kieu. Alah, duit tangga beak pakai meuli pacul ah. Oke atuh Pak, ayeuna mah pan lobakan pegawean apana ieu teh moekeun heula pare pan mangpeung aya panas saeutik tuh. Keun isukanna ulang barang siarnya. Nyonya tuh dah mah nikmat. Sok sanajan cicing di kampung ge. Eta aya asin nah. Heeh, keun isukan atuh lah. Kan lain kali duit kitu da beunang disian kalau duit mah tuh tenang we. Heeh. Keun isuk. Caina mah. Penghanat keneh. Sok sanajan dahar teh jeung nanaon ge padu sayur wungkul cai teh tapi dari ningali mak sadar aduh nikmat pisan. Heeh, matakan oge tong sok nyangan pucuk ti girang gerapek. Jadi moal gandeng teuing pamajikan teh. Uyuhan bapak mah dahar mirasa jeung emak kedahar ge meuni pak cekcok. Ah, dasar bapak maneh atuh ai da sok diomongan wae. Tapi da henteu ieu ieu mah ngobrol teu tuker pasea. Ganeng-ganeng deket budak mah ya anggur menyentuhan bener ka budak mah sok kalakah. Kita mongkeun ka goreng ka budak teh. Atuh da bapak mah sok ngeureuh atuh da ari ngomong teh. Enggeus ulah sok segala we manjang kitu-kitu wae. Heeh, henteu pan yoge aing da teh naon yoge keur ngawangkong nya pa nya. Ya atuh. Nah, ari asal lieur ieu teh nya. Ari hanca manehanana digawean ku batur, ari manehanana kakak gacong di batur. Kela ieu teh. Pan hanca bapana eta teh lain. Cinta orang teh mah. Pak, Yo, Pak. naon? Naon nah itu hanca bapak digawean ku batur itu teh atuh. Oh, bapak ngulikeun. Geuning boga duit eta.
Di panadang kamari gacong dijual. Dipakai muli ke ndak bapak nak capek. Hah? Dijual? Ari bapak, ari rek dahar ti mana? Atuh lebar atuh.